Nabiyuna lamirun naibaladun abarrafi qawlila min huwala nami Babullahil a'zam wa syafi'uhul akram. Sehingga naon bae kabingung laporkeun ka Kangjeng Nabi, kabutuh laporkeun ka Kangjeng Nabi, ke ku Kangjeng Nabi dituntun dibawa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tufrajul qurab wa tuqdal ma'arib. Nomor kedua, nakirah maqsudah ialah sirrul wilayah. Orang minta tulung kawali maksudna hayang disampaikan ke Allah. Setelah teu aya Kangjeng Nabi di permukaan bumi, dipundhut ku Gusti ngalih ka alam nu itu, maka Allah ngadamel wali-wali yang dijadikan sebagai khalifah penerus dakwah Kangjeng. Etalah sok disebut duta. Laporan ke kedutaan yakni kawali ngalaporkeun ka Allah. Loba jelema anu ngadoa ku sorangan teu daek hasil, tapi begitu make pelantaraan doa wali langsung hasil maksud. Jomblo jan boga pemajikan bae, neangan hese teu dararaekeun bae. Nu mantak teu daekeun nyanana beungeut perang. Jadi serem kadeulana gua awewe teh alabatan kareta sieun nya. Hidung anu luar biasa, kumis mablang. Atuh sieun awewe ge. Ya, minta ka Allah terus bae tapi encan diijabah. Mentalah melalui wali. Masya Allah, kadeulana ku awewe sakumaha Kangjeng Nabi Yusuf. Waduh, tatanggana ge hereun Zawiti bogo ka eta. Jacak aing mah ih sok kitu kasepna. Aduh, Masya Allah. Pohara. Jadi kasilep kasep eta doa nu kos kitu garana. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, mementak tawasul disebut. Amban zaparobiha jelema anu memperoleh wilayah kana baban min abwabillah, jadi lawang min abwabillah, yubza'u ilaih yughasu ditulungan jelema bisyadaid, loba kariweuh kana naon geus kawali, tuqda bisyafa'atihil hawaid. Numantak pemerintah teh datang ka kiai, pajar wali merendah kiai. Datang ongkoh, mere ongkoh, hasil maksud mante. Atuh bangsana jing. Atuh emang atuh bupati ge henteu ngawali-wali ye mandek dijieun komplotan bae kunyana ge. Dek dijieun persekongkolan. Atuh nu diwali-wali mah lain deui kunyana ge. Tah, geus kos kitu bae berbagai lapisan masyarakat datang, bahkan kafir-kafir ge datang. Tah eta teh digerakkeun ku Allah sebab nyanana ibun anir rasul, sebab nyana pengganti Kangjeng Rasul. Alladzi huwal hijabul azam, anu ngajadikeun hijab azam. Ku ari manu dimaksud teh pastarna nakiratal maksudah, nu mantak urang sadaya nafsiran ngajelaskeun nakirah maksudah kuna di dieu ku siril khususiyah. Maksudna sirril khususiyah, rahasia bangsa khusus, yakni sirrul wilayah. Kok disebut nakirah maksudah kunaon eta? Gitu. Wajah tasmiyahna naon nu mantak sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah.
urang mun ngabahasakeun sirrul wilayah sirrul khususiyah langsung ka harti wali. Tapi ketika nakirah maksudah urang can ka harti. Nah wajah tasmiyahna ieu sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah naon? Oh iya, nu mantak dijadikeun nakirah maksudah litun karo awalan. Sebab khususiyah teh awal nama diinkaran. Jelema masantren encan melalui khususiyah ge geus diinkaran. Kakarak mondok doang jadi pergunjingan. Ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh, masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang, bari sakola tante di pasantren modern apa salap. Ai si Asep deka mana hirupna? Kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha? Tak budak masa depan suram si Asep. Kunaon aju masantren, eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran, dinaha-naha. Kurang lembur bingungeun heuh. Zaman internet masih masantren salapi deka rumaha sia hirup ka hareupna. Boh budak mun deuk masantren modern ulah masantren salap, ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka dituna ngojek sia ka jeung kumaha ge. Mending mun aya motor namun eueuh ayo sia. Aduh, pergunjingan di kampung si Asep masantren. Eta kakarak masantren doang ge geus litun karo. Beladieun si Asep kuat bae sanajan ku batur babaturanana we sia naon mondok we terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Kuari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh, si Asep hebat jasa ya. Wari dihitung-hitung teh 10 tahun. Beuy, luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna, nyana sambutan pribumi, nyana kabeneran eueuh kori nyana. MZ teu datang jaga supaya nyana deui. Ngadua terakhir nyana deui, diborong malam eta menang 5 berkat. Nyana kabeh geus mulai. Jaheuta si Asepnya tetep masih kena jadi pergunjingan 15 tahunnya nama santren awewe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun can rencana kawin can geus 30 tahun kuis geus mulai aya tawaran kawin can moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cekeuna teh waduh Jasia tuh sakit tuh bangges bisa gaya dibandingkeun jeung orang lembur tapi jeung nu bisa maing teu bisa. Ndek naon tuh ndek riyadhah. Bener ya tereh Junaidil ya. Ndek riyadhah cekeuna ieu. Ka mana ka Gunung Karang? Wah jadi dukun ieu mah ieu. Mulai nyana ku ari mangaheyeuk dina ilmu batin. Neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih jelek kebeneran aya. Terus kunyana diolah zikir terus datang ke tijahar datang ke kopi wulu mulai baju na cumplang campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah beuh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad Sep baju asana aing maneuleus sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain sepit atuh jamaah kesupuh para ruguh sia sih sabenerna kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Sep hirup mah tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran orang nonton golek yuk aya orkes deh ente lah ente bae jangan mah serba ente
gaul tilok sorangan bae. Waduh mantep jasa. Indung bapak nangis geus bingung Sep. Aing mah sia asana waduh. Sia sideuk jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang-campling kieu. Kadang-kadang aing sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah. Abah bae urus, emak urus, ulah mikiran kula. Sia neuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah. Anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku. Ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan abah ngurusan emak kula mah geus urusan Aisyah deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bah boh bedak Sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia deuk kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah Allahkeun bae wah Sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah dek lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh timiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang-campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit tuh mawa terus Masya Allah jadi omongan jelema kuari di mana-mana ngajinya nama ayana lain diharap di tukang bari ngarokok ada si Asep jadi kieu ya budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep teh nu hees dah aduh ngagurinjalnya na sial aing eta sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cenah sok aju nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan leuwih parah ya terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ieu ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep ditukir diuk bae kok ya di dia geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih mantak aneh nanya ka tukang kopi be ya ieu tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk nya nama ti isuk heran aing ka sia Sep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang-campling tinggal cumcang-campling lain deui Sep ayo orang balik ente antuan balik kalau mau di dia baik ente ayo iya kaje dia naik di dia gua ditawaran tadi mah dicemooh kuari nawaran ayo diharap di dia moal ente ayo iya bareng ayo bareng ente iya mau di dia bayaran oh terjadi begitu datang ka iba Asep keur azan Allahu Akbar eta lain Asep maghrib apa tadi diajak kira-kira moal tanyakan coba ke orang dia tadi Asep emang kadiana ira jasar gaya di dia jisial beneran si Asep kumaha ieu lalakonna wah mulai tah ieu cumplang-campling geus kaliwat 2 hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep ya. Naik derajat si Asep aju kunaon betul lagi ayo mah supaya yang laku bae gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanah mah ese cenah musuhna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep, sia emang kunaon yang bisa nyahoan gitu? Enggak ulah sebengas, pokoknya eta bae jual. Ngomong, ai, si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang.
Masya Allah isi Asep wah tuh mulai saya seminggu kan Waalaikumsalam Sep iya laku pugu iya naon ulah umur saya 30 can kawin sarua teman tuh lain gitu Sep ulah sokan sarua gitu atuh sarua masalah ente mah minta doa na bae aya Asep onam sama teu kawin kita mah aya tung geus da kudu kawin lah ente mah yang doa na bae anak aya kade ciduhan bacain poh dah geus ka ditu bau balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng tah ieu si Asep geus model jasa kuari seduh metu sakecap nyata anu tadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemoh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian ada bener-bener Raja Palenda ya kuari si Asep jadi omongan hebat jelema di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh menghina mencibir kabeh neung hebat-hebat setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan nu baheula manehna teresep kuari paling cinta nu tadina geus istimewa ngan si Asep na bae kuari embungeun nah ieu lah nu mantak disebut nakiroh maksudah awalna mah nakiroh dicemooh wa tuqsadu sanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakiroh maksudah lantaran geus aya siril khususnya kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya na panceg dina khususnya baheula mah manehanana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna kuari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia kamari masih itu ngabereleng mobilna neuk make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 na tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan be etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh kanu nyieun dunia bae geus melalui riyadhah mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena kuari mambung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga dua rupa mun teu nyacad ngalem eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah ayat tengulak ta'aluk putulapat tali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru jang ngaganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipiceunan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku ari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku ari mah ditungtun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu. Nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mati jauh keneh bae setan geus lumpat sieun
Kitu keneh ka Sayyidina Umar borok ka Sayyidina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen ku kumaha ka sorbana bae sieun ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung syaiton babarengan sa mobil rejeng babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tambahaneun ma'isyah boloon doh kan ayo setan terus ieu mah ku si Asep setan bisikan-bisikanna dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan geus eueuh dunyaan geus eueuh nafsuan geus eueuh setanan murni luar biasa Asep hiji bae Allah masya Allah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta pejabat geh datang sesepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha hayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon dunia geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah nu mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udeng-udengna gede kurang kumaha si itu kasep jeung hebat tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara kos gitu nah iyalah nu mantak nyana sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud ka nyana aya Allahan kos gitulah si Asep wah istimewa nah awalan litun karo keur ngalalakon kadua watuk soda saniat badat tamakun minak maka payazharu ilayhi sahibuha badal qopa lahirlah rahasia kawalian sohibuha nu boga rahasia tersebut badal qopa sabadan nyepi mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna deuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ka belah dieu lah baheula keur perjuanganna neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ka belah dieu na deuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi kayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuanganna neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieu na keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busur kalim belah dieu na luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna deuleuh perjuanganana pait anu luar biasa kapahitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae haju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya embung nginum urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae ngahiji jeung jawara urang jadi jawara ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi ngahiji urang jeung petani urang jadi petani atuh naon bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pemerintah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok tak eta wararese ge ngebersihan batinna sabada khofa be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyilip maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai ulah bertanya ka aing engke bae geus jadi kiai memewahan pan geus jadi kiai jadi memewahan geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah kuarina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun ja duit mah loba di bank itu bae babari teh kos kitu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim kunaon teh dimodernkeun modern ge teh jurusan jahannam
ieu mendek dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun geus sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ke bau dunia bae hese kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung nelpon eta pan sakolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi unggal poek si kiaina lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae tuh kan itu cenah kiai mah ngadidik teh podol sero lah bohong bukti da ka dituna kiaina loba anu ajuna malah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiaina nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai ka injem ku setan nah dimurnikeun dididik teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara, lain mental pemerintah. Lamun dididik di pondok pesantren modern mental geus mental dunia. Dididik di sekolah geus puguh tambah dunia lagi dunia deui. Dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat. Nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat. Nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat, eak-eakan masyarakat. Lain teu pinter tapi mentalna. Nah iyalah di pondok pesantren dididik mantak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajeun kiai nama gedong ge belon teh kiainya ayeuna nah hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai jiganan teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak ai murid da masa bodoh teu meunang jeung bakakak wanjing tembak ge ulah. Wah, ieu mah Abdul Qadir Kajajaden masalah ieu mah. Tah ieu keur carita. Aya geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kede beda ulah. Make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah. Etalah si Asep teh keur ngariadohan eta ti mimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tapa bihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nya nama di jauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat aju ngagibeg bae katarak camat doang ngagibeg wah tuh komo bupati ba datang ngusruk coba camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang usruk lamun datang bangsa gubernur eta lain ngusruk bapak nang ngusruk naon naon ba ya basa luhureun ngusruk naon ringsak teh geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kieu ringsak. Nah, eta terdiri daun, itu datang bae sebot. Jadi nama urusannya, urusan orang mengaji bae. Nya nama urusan dunia, nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Quran. Orang mengurusan Al-Quran, toja iya orang jeung nyana. Atuh bae datang bae, orang mah menghormati kemanusiaan anak. Adapun tujuan-tujuannya na, atuh masing-masing bae nyana orang tabun kiai geus kos kitu kakarak eta kungsi riado. Ieu mah lain proposal. Pak Bupati kok proposal abdi can turun bae. Oh, ke. Atas sama naon keur pondok pesantren naon? Anu. Ah, tuh geus asal geus kos kitu bae ringsak pamang geus. Ringsak pamang geus. Tah eta nu cilaka ge kos kitu. Berarti jang kepribadianna lain jang umat. Lain jang umat tah nu kos kitu mah ngomong doang umat. Nu jang umat beberesan heula diri riadohan, mujahadahan. Engke bakal manfaat halayak rame, manfaat negara. Dua beh menta nasehatna lantaran nyanana sakitu bae ka Allah. Geus bae eueuh du di deuleu iwal ti Allah, eueuh nu ngait di hatena Allah. Jadi omongkeun ku pamarentah kajeun teuing nya mah mung tukang ngomongkeun ieu, diaromongkeun ku masyarakat baik jacan apalin ieu masyarakat mah diomongkeun ku kiai kajeun teuing ja kiai mah emang sumber takabur kiai mah.
geus jarana tenang-tenang bae diaramohon ke dosa ge aing mah sabodo teuing di alam jeung dicacat sakitu bae si Asep Pak aing mah ka Allah alam ku sia aing ka Allah cacat ku sia aing ka Allah bere ku sia aing mah ka Allah teu butuh pamere sia penta ku sia aing mah moal aing mah pelit si Asep loon nya katungtungnakeun kakos gitulah ieu keur carita nakirah maksudah sirrul wilayah nu mantak dingarana nakirah maksudah awalna dicemooh diinkaran ai ka dituna dimaksud eta lah geus ngabogaan rahasia wallahu a'lam.